di antara muka asup kana fardu kifayah jawabus salamin ngajawab salam tapi nu salamna lobaan urang nyabakai maki Zaid 100 bus 100 bus sabesna 50 kali 100 berat bodoh amat sabesna 50 waris 1000 bus lumpat ki Zaid embung nyuguhan bating atawa kata tamuan sabus 50-an urang sorangan ki Zaid nyana ngabri otomatis kan nyana uluk salam assalamualaikum kadang tiluan opatan kadang bareng assalamualaikum teu kan ki Zaid nama sorangan tah eta ki Zaid nu sorangan eueuh deui jang minta tulung ka sasaha eta ki Zaid wajib ngajawab salam wajib ain tah mah sunah ain hampir mendekati wajib lamun lobaan ki Zaid Zaid geur cicing di imah aya we meureun 10-an mah keur ngarobrol bae keur ngobrolkeun pilkada Tangerang pilkada sepi tidak ada lawan kos tuh jelema bae di Kabupaten Tangerang mah lawan tarolol ta partai atuh lawan habak boloong atuh aing nu izin mah pan ieu kos tuh jelema di Kabupaten Tangerang apa aing bae kitu naik wah payah ya PDI parah ya lawannya na PDI terus naon deui Gerindra terus naon deui ayo naon deui atuh nyawan sih jeung aing mah tetapi meureun geus kudu kitu hitung-hitungan politik mah janjana ge ngahambur-hambur duit mah tumbungeun jawani sote ngahambur-hambur duit jang ngajenengkeun diri kos urang we mah hugi ka awewe buah mobil geus 5 dibikeun ku abah nu kolot bangek ngek bae eta orang boga harepan teh ieu Ki Zaid keur ngarariung jol aya tamu saurang dibalik tuh bah tadi mah nu datang nu lobaan kuari mah nu lobaan anu cicing nu datangna saurang assalamualaikum nah ieu fardu kan ngajawab teh ngajawab teh fardu aya anu salam nama sunah ngajawab nama fardu udah tadi fardu ain eta lamun sorangan bae lamun nu lobaan nu sorangan datang nyala uluk salam kan lobaan assalamualaikum ceki Umar teh Ki Zaid kidinya keur caricing 10-an ta eta teh wajib kudu ngajawab hukumna fardu kifayah mun eueuh nu ngajawab saurang-urang acan tinu 10-an dora kakabean lamun aya teh saurang cukup nu sejen mah teu kudu ngajawab ngan nu ngajawab meunang ganjaran nu teu ngajawab teu meunang ganjaran sakitu da geus urang ngariung urang ngariung di hiji mah tahlilan aya meureun 200-300an mah mun rada sugih lobaan ngariung mah mun susah herese digerokeun ge tetangga digerokeun teu darae ke sia tah heuy ieu tiluna udah datang
RT geus pegat uratna RT. Susah emang harapanna berkat doang. Tapi teu kitu sebenarnya mah kumaha nu susahna. Nu susah tapi rajin bermasyarakat, nu susah rajin di ka masjid, nu susah rajin pengajian. Malah mah lobaan nu karunya urang tahlil. Kadil mah susah tapi nya mah rajin jasa. Masya geus ulah yang berkat ulah yang naon. Bisa urang tahlil we tuh nu susah leuwih hebat sebenarnya. Dibandingkeun nu sugih pelit sia kunaon nyileuk ka dia biasa bae. Ai. Kunaon refleks amat sih. Nah, ieu fardu kifayah. Urang ngariung di imah 50, 100, 200 jol jelema datang. Assalamualaikum. Urang mah kadang-kadang kan ngajawab, "Waalaikumsalam." Kabehan masalah. Marena ngajaran da kabehan, tapi ku saurang ge, "Waalaikumsalam." Nu sejen teu doraka. Tah eta aturan ngajawab salah. Timbul pertanyaan, kumaha lamun suluk salamna bocah cilik ge. Iya bocah mah cilik ge mungkonon sirah mah. Orangna bocah. Ini cilik, bocah cilik ya, budak leutik. Budak leutik sudah di bawah balik. Umur 10, 9 tahun nyana geus pinter lantaran guari mah dipagahan di TK. Guari mah TK teh masyaallah ka manasik haji dipagahkeun ka orok. Muncan waktuna. Pada di agama Islam mah belajar teh mana nu dibutuhkeun. Urang dek kawin belajar ilmu nikah, urang dek dagang belajar ilmu muamalah perdagangan, urang dek jadi pemerintah belajar ilmu kepemerintahan. Nah, ai budak leutik pan angel kene ka Mekah dipagaha, dibawa ka ditu ka pondok gede ditoap-toapkeun, disai-saikeun. Masyaallah. Kumaha teh teh kiai wallahu a'lam. Bagus apa ente wallahu a'lam. Bagus baik niatna bener apa teu guru. Lumayan tumpakeun kana beus saurang-saurangna eta teh permaksudana kos ka teu malulu. Permaksudana teh eta ubat ka kaler ka kidul ge geus ka bararaca. Waduh kok di DPR bae studi banding podol sero. Studi banding naon ya eueuh pibuktina na Tangerang studi banding ka Cianjur untuk mengembangbiakan domba Cianjur datang ka saiki ya ora ono biaya mah pira itu wede mengkonon ge nah kronjo manjing ge aduh kebel tahun gara-garana Jawa kos gitu kebel-kebel ka Sunda deui. Nah, kuari mah uruk salam lah budak makan budak sepirage budak umur 8, 9, 10 tahun encan taklid. Nah nyana uruk salam Assalamualaikum ngariung nyana geus saroja yang berkat beureun ieu mah pada urang nabe ulah kada yang kubu Muhammadiyah ieu mah pada urang nabe anu hayang nunteu atuh henteu ngan nunteu ka bawa hayang. Assalamualaikum salam budak. Waalaikumsalam ceng dideukna ceng dideuk kita. Eta ngajawab salam budak fardu kifayah. Ulah sambarangan sanajan budak asal mumayyiz teh dahar bisa sorangan mandi sorangan ngisang sorangan. Nah eta ngaranna geus pinter. Timbul deui masalah bagaimana kalau yang salamnya cewek. Nah iya mantep ya. Timbul berbagai permasalahan gitulah pikir. Nah lamun awewe tafsil
lamun awewena kolot geus teu pikahayangeun tarolah geus eueuh pasiran lah ucayan gitu. Tah eta mah teu dadaon dijawab. Teu dadaon ini kos kitu mah. Tapi lamun budak ngora anu masih kene ngajepret. Nah. Ieu mah wayahna mun bangsa bakal timbul fitnaheun ulah dijawab tabat sebab bakal nimbulkeun fitnah. Tapi lamun teu bakal nimbulkeun fitnah mah masalah dijawab. Jadi urusan kos kitu mah urusanana kan patali jeung sora awewe teh eta teh dipermasalahkeun antara aurat jeung lain aurat. Awewe teh sorana bage sorana tah. Cik sakaul Imam Syafi'i mah aurat, tapi cik mazhab Hanafi mah henteu. Dan mentak urang guari make qoriah. Eta teh jadi masalah sebenarnya. Sora teh itu jadi jon gitu gara ada aurat apalagi urang ngadengekeun sora. Eta kan jadi doraka. Komo nu ceramahna awewe didengekeun ku ku lalaki. Kiai lalakina mah blon tah. Dicekul sama lalaki anu sok ngadengekeun ceramah awewe mah lalaki blon tah. Atuh misalnya aya anu ceramah awewe aju lalaki ngadengekeun balikna blon tah sebenarnya sia. Atuh ngadengekeun awewe kos lalaki awewe baris awewe bae. Dipermasalahkeun lah ngan tetap akhir ujung nama tergantung kumaha soran. Lamun sora awewe eta menari sehingga orang jadi menghayal bu teu budak sorana bagus amat mana teuing meureun belayanana. Pan aya awewe teh sora geulis tapi sorana arep endi sira. Wah iki mah saking mauk deh. Urang teh lamun deuleu awewe geulis lo mantep lah. Urang ditanya, eta nya nanya, "Arep di maju bedi?" Genderuwo teh naon ieu? Maksudnya teu menarik teh awewe. Pan awewe mah lembut biasana. Bade ka mana Mang Fendi? Kan geunaheun kana hatena. Neng bade ka mana Neng? Bade ka ditu. Dijajabkeun atuh kumaha Mang? Ih, sulamitan. Kolot-kolot. Pak Haji mah tidak tahu diri. Kan suara nanti awewe kos gitu. Balain kan atuh. Urang hajureut teh sakitu geulisna ge ngadenge suara teh ngadenge suara. Harapan geus. Geus harapan geus beungeun teh hayang urang teh hayang geus embung SMS-na ge nu terina aya soret. Sapareuman lah. Nah, ieu ge sarua kan ngadenge suara wewe kemudian ngeunaheun komo lagu mah aya gitu mengarah kana urusan kepribadian cinta dan lain sebagainya. Urang kan jadi hayalan haram. Kos suara ieu